Wilujeng enjing sadayana barudak kelas 5 kumaha Dararamang? Nuhun atuh ari Dararamang mah. Tah ayeuna Miss bade mendarkeun ngeunaan kadaharan tradisional Sunda. Jadi di tempat tinggal arurang ayeuna ieu di Jawa Barat aya loba kadaharan khas nu ti Jawa Barat. Tah matak ti kitu urang jelaskeun nya hiji-hiji nu aya di Jawa Barat ieu. Sateacana yuk urang buka heula buku paketna kaca 111 sareng siapkeun oge buku latihan jeung pulpen atawa patlotna. Engke Miss bade ngajelaskeun tuluy aya nu kudu dicatet dina buku latihan eta. Sok ayeuna mah disiapkeun heula nya. Tah, di dinya aya nataan kadaharan khas Sunda. Dina kaca 111 eta. Jadi, dina kahirupan sapopoe urang teh aya rupa-rupa kadaharan. Tah pasti di dieu ge barudak tos pernah ngaemam surabi. Saha nu pernah ngaemam surabi? Pasti sadayana tos pernah. Tuluy aya oge nu tos pernah ngaemam peuyeum. Saha nu tos pernah ngaemam peuyeum? Nya, tah eta oge sami. Eta ge asalna ti Sunda. Asalna kadaharanna khas ti Sunda. Tuluy aya oge tahu Sumedang. Aya tuluy terus teh aya kupat tahu. Aya oge tan susu, keju, jeung loba sejenna. Tah eta teh kabeh khas ti Sunda. Tah ayeuna cuang tingali anu nomor hiji nya eta nomor hiji teh ngaranna dina eta tos dicontohan. Eta teh ngaranna peuyeum ketan. Peuyeum ketan bahanna teh tina beas ketan hideung. Beas itu beras, jadi berasal dari beras ketan hitam. Tah cara ngolahna, beas ketan hideung teh diisikan tuluy dikeuman. Diisikan teh artina dicuci. Setelah dicuci itu lalu direndam. Sangu ketan didaraikeun dina nyiru nu alasna ku daun caun nepikeun ka tiis. Didaraikeun teh artinya dikeringkan. Ya, dikeringkan sampai dikeringkan dengan dinyiru dengan alasnya itu pakai daun pisang sampai dingin. Setelah itu dicampur uragi. Tuluy diteundeun dina wadah anu ditutup rapet salila kurang leuwih 3 poe. Jadi setelah itu diteundeun itu disimpan di dalam wadah yang ditutup rapat selama 3 hari. Tah peuyeum ketan nu bener ngolahna rasana amis. Tah eta penjelasan nu peuyeum ketan. Nu kadua mulai catetnya di buku latihan ayeuna Miss bacakeun naon kudu dicatetna. 2. Mie kocok. Bahanna tina mie koneng, cai kaldu sapi, toge, baso, kikil, saledri, bawang daun, jeung bawang goreng, titik. Cara nyieunna nyaeta
mie koneng dibanjur ku cai kaldu. Tuluy bahan sejenna purulukkeun di luhurna titik. Tah eta cara bahan jeung cara nyieun mie kocoknya. Ayeuna lanjut deui nya. Nomor 2, karedok. Bahanna tina sasayuran atah titik. Cara ngolahna suu, cikur, uyah, cengek, huyi nu meunang diseupan, jeung gula direndos tuluy dicaian geus kitu dicampurkeun jeung sasayuran nu meunang nyiksikanana titik. Yuk urang lanjut ayeuna nomor 4 nu aya di kaca 112. 4. Tahu Sumedang. Bahanna tina kacang kedele titik. Cara nyieunna nyaeta kedele digiling tuluy direndos. Geus kitu dicaian tuluy disaring. Dicokot sarina, terakhir dicitak atos kitu disepanan sareng digoreng titik.
Nomor 5. Asinan Bogor. Bahanna pina bangkuang, ganas, kadongdong, jeung buah ngora, titik. Kabeh bahan dipotongan. Tuluy dibanjur cai campuran gula, uyah, cabe, suuk jeung ebi goreng, titik. Nuka genep kupat tahu. Bahanna tina kupat jeung bumbu suuk, titik. Ngolahna nyaeta nu pertama kupat dipotongan, siapkeun suuk nu geus direndos, ditambahan bumbu sejena, dimasak nepi kental, titik. Geus kitu banjurkeun bumbu suuk kana kupat nu geus dipotongan tadi. Nomor 7. Bubur hayam kuningan. Bahan utamana tina beas jeung hayam, titik.
Cara nyieunna nyaeta beas jieun jadi bubur. Tuluy buburna kana mangkokeun. Purulukan daging hayam, endog, kacang, emping, jeung kaldu koneng. Nomor 8. Tahu gejrot. Bahanna tina tahu goreng jeung babawangan. Cara nyieunna nu pertama bawang beureum jeung bodas, cengek, gula beureum, jeung uyah direndos. Bere cai saeutik tuluy banjurkeun kana tahu nu geus dipotongan. Nomor 8. Surabi keju. Bahan-bahanna tepung beas, kalapa, uyah, cai, jeung keju. Cara nyieunna nyaeta tepung beas campurkeun jeung kalapa parut
dibere cai jeung uyah. Titik. Geus kitu citak adonan dina citakan. Panggang nepi asak. Tuluy purulukan keju. Titik. Ayeuna terakhir nomor 10. Peuyeum. Bahanna tina sampeu jeung ragi. Titik. Cara nyieunna nyaeta sampeu atah dipesek jeung dikumbah tuluy purulukan ragi bubuk. Titik. Antepkeun 3 nepi 5 poe. Geus kitu peuyeum siap didahar. Mung sakieu heula nya pembahasan kangge minggu ieu Basa Sunda Timis. Hatur nuhun, tetap jaga kesehatan, tong hilap olahraga, sareng teras ngadua ka Gusti Yesus ameh kabeh sadaya musibah ieu tiasa enggal-enggal beres. Hatur nuhun, Gusti ngaberkahan.